Paslun utawi iku pasal sawiji surutul hutbataini utawi pira-pira syarat hutbah roro iku asyaratun 10. Atau harutu suci suci anil hadasaini saking hadas roro al asgori suci hadas cilik wal akbar hadas agung. Dina ieu pasal jangan musani pada ngabahas surutul hutbataini lil Jumat. Surutul hutbatain syarat-syarat hutbah pikeun salat Jumat. Asyaratun sadana 10 bal aksaro bahkan langkung seueur. Ahaduha kahijina taharatu anil hadasinil asghar wal akbar suci tina dua hadas alit sareng hadas ageung. Maka falau ahdasa fi asnil hutbah ista'nafa wujuban wa in sabaqul hadas wa qasurul paslu. Lamun si khatib bayna hadas fi asnil hutbah dina tengah-tengah hutbah maka ista'nafaha kudu ngamimitian deui si khatib kana hutbah wujuban kalawan wajib wa in sabaqul hadas sanajan kapiheulan ku hadas sareng ayeuna qasurul paslu pamisahna ayeuna sakedap. Wasani atoratu anin najasati bisab wal badan wal makan kaduana suci anin najasati saking najis bisab wal baju wal badan ilan badan wal makan ilan tempat kaduana kudu suci tina najis bajuna badana sareng tempatna tempat khutbah. Wa kada sami sacara tempatna mayatasilu biha perkara nu kaantelan ku najis gitunya. Wa kada sami cara ayeuna makan perkara anu antel biha kana eta tempat wa minhu sapalina tina tempat teh saepun ayeuna pedang aung kajatun atawa itek pi aspalihan najasatun di ayeuna hanapeunana itek teh aya najis au mauduin atawa nu disimpen alaiha kana najis pala ya jujuk qabdu dalika teu meunang ayeuna nyepeng kana eta pedang atawa itek nu aya najisan di hanapeunana cenah kitu. Wasali suhanu katilna satrul aurati nutupan aurat ai pihakil khatib tegasna di hakna si khatib itunya kudu nutupan ayeuna auratnya la pihaki samihi teu ayeuna atau sanes hakna jalmi nu nguping kana hutbah ya. Jamaah mah henteu ayeuna disyarat henteu ayeuna kitunya jadi hak pihakil khatib hakna si khatib nutupan aurat daya keur nyaritakeun syarat hutbah lain hak ayeuna mustame ahli Jumat jamaah Jumat pala yastaratu satruhum teu disyaratkeun nutupan aurat dina waktu hutbah gitu kabuka aurat ge teu batal hutbahna nama wa kada turum sami suci nanage gitu. Lamun aya nu batal ayeuna keur waktu hutbah teu jadi batal Jumat wala kaunum bimali salat wala pahmuhum itunya wala kaunuhum bimali salat wala pahmuhum teu disyaratkeun pahmuhum lima samiuhu teu disyaratkeun kudu paham anu di nunon perkara anu kakuping ku si jamaah Jumat. Kama naqalahu Zayadi an Ibnu Hajar wala yustaratu aidon seperti ditukil ku Imam Zayadi ti Ibnu Hajar teu disyaratkeun deui niatul hutbah niat hutbah keur si khatib itu. Non sababna cek Imam Ain al-Bajuri wa inama usturi tadalika pihakil khatib pasen disyaratkeun nya. Eta nutupan aurat ka si khatib lianal hutbataini bimanjilati raqatain sabab hutbah dua eta sapangkat 2 rakaat nya eta gaganti tina 2 rakaat duhur nya gitu cenah pandur teh 4 rakaat pas Jumat mah ganti ku ayeuna hutbah nu 2 rakaat deui teh gitu maka disyaratkeun kudu wa rabiul qiyamul qadiri kaopatna ngadeg pikeun jalma anu mampu ngadeg. Qala Rafi'i sur Imam Rafi'i wa qad ayeuna adu al-qiyamah huna syarton. Ya, sapalih ayeuna para ulama ngitung-ngitung kana ngadeg dina hutbah syarton jadi syaratnya. Ngadeg dina hutbah teh jadi syarat. Jadi teu sah lamun teu ngadeg ayeuna hutbahna. Wa fi sholati ruknan dina salat mah ngadeg teh diitungna rukun.
Wa qala Imamul Haramain la hujra fi uddihi ruknan fi maudiin wa syarton fi akhara. Sorry Imam Haramain mah teu aya panyangker teu aya larangan dina ngitung-ngitung ayeuna ngadeg di ayeuna dijadikeun rukun dina satu tempat nyaeta dina salatnya wa syarton fi akhara jeung dihitung-hitung syarat dina perkara anu sanes nya seperti dina khutbah ngadeg jadi syarat. Wa huwa misal julus bainahuma fawqa tumaninati salat kalimana al julus bainahuma calik di antara dua khutbah ieu syarat. Fawqa tumaninati salat saluhureun tumanina salat. Jadi lebih tina tumaninah dina salat rada lebih tidinya. Maksud bil fauqiyah nya huna dina khutbah al irtiqa ya irtiko teh munggah wal wusul sareng ayeuna nepi na bi ayyasilal julus baina khutbatin ila qadri tumaninah surah nana teh nya eta nepi na julus nepi na calik antara dua khutbah kana ukuran tumaninah dina salat walaisal murad bidalika ziyadah alaihi nu dimaksud ku ayeuna fauqiyah teh lain ngalebihan kana ukuran tumaninah dina salat gitu cenah. Biaya zida alaihi pitulihi nambahan di ayeuna julus alaihi kana ayeuna ukuran tumaninah pitulihi dina ayeuna lilana panjangna li annahu la yustaratu aziyadah ala dalika sabab ayeuna teu disyaratkeun nambahan kana ukuran tumaninah jadi maksudna kitu cenah. Balilladzi yustaratu fi aslu tumaninah faqat tapi nu dimaksud teh nyaeta disyaratkeun dina calikna dina khutbah teh aslu tumaninah asal tumaninah hungkul hukum asal tumaninah nyaeta ukuran subhanallah teu kudu leuwih ti eta gitu cenah. Qala Sarqawi cek Imam Sarqawi mau qulul julus ayyakuna bi qadri tumaninah fi shalat cek Imam Sarqawi mah minimalna calik dina khutbah dina dua khutbah teh kaayaan ayeuna calikna ukuran tumaninah saperti dina calik baina sajdatain calik di antara dua syukuran maca urang rabbik pilli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa anni syukuran gitu. Wa yakuna bi qadri suratil ikhlas sunat deui kaayaan calikna saukuran maca surat al-ikhlas gitu. Wasadisuha al-muwalatu bainahuma kagenepna muwalah bainahuma kudu tuluy-tuluy antara dua berturut-turut ulah kaselah. Wasabiuha katujuh al-muwalatu bainahuma wa bainas salat berturut-turut antara khutbah dua sareng antara salat ay wa baina arkani kullin minhuma bi alla yatula faslun urpan fi hadil mawadi salasa. Nya. Jeung di antara rukun-rukun saban-saban sahiji tina khutbah nya. Tina dua khutbah sareng salat. Bi alla yatula faslun urpan. Surahna ulah ayeuna panjang teuing pamisah urpan ceuk adat gitu. Wantakuna bil arabiyah kadalapanan takuna bil arabiyah kayan khutbahna kudu bahasa Arab ay antakuna arkanul khutbatin bi kalamil arab rukun-rukun khutbah dua teh kudu kalamna berbahasa Arab wa in kana qaumu ajaman sanajan kaumna orang ajami kudu bahasa Arab la yufhimunaha cenah sanajan orang ajami jamaah Jumat nana teh anu orang ajami heg teu paham kana bahasa Arab sanajan kitu oge tetep ayeuna syarat kudu bahasa Arab li annahum ya'rifuna annahu ya'iduhum fil jumlah sabab ayeuna ahli Jumat jamaahna cukup ayeuna mengetahui yen eta khutbah teh nasihat eta papatah gitu nya
sina khutbah teh cukup. Jadi ulah kieu nya naik khotib kana mimbar langsung teu make bahasa Arab langsung alhamdulillahna diterjemahkan. Segala puji Allah. Segala puji bagi Allah, salat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Taulah gitu. Kudu bahasa Arab, kudu maca alhamdulillah. Terus dari ayeuna wasiatnya, wasiat takwa, maca ayat Al-Qur'an dan lain sebagainya gitu. Wa tasi'u ayyasmahuma arba'ina. Nu kasalapana kudu maparin ayeuna rungu, kudu karungu eta dua khutbah ku ayeuna jalma atawa jamaah nu 40 gitu. Ayusmi al khatib arkanal khutbatain tegasna kudu ngarungukeun si khatib kana rukun-rukun khutbah lil arba'ina ka golongan jalma nu 40 alladzina tan akidu bihimul jum'at anu 40 eta jalma teh nu sah nu ngajadikeun sah ayeuna salat Jumat. Wa minhum sapalih tina golongan 40 teh al imam ayajibul isma'u minal khatib bil fa'li. Tegasna wajib al isma ngarungukeun sina karunguan itunya nu dibaca ku khatib bil fa'li itu bil fa'li teh ayeuna seolah-olah bil fa'li teh sejatina bi ayar fa sautahu hatayusmiahul jalisuna. Jadi si khatib kudu narikeun suarana sehingga kakupingan ku jalma anu calik. Syarat etanya ulah ngareungit kitu sorana. Ngangerengengan. Wa asiruha kasapuna antakuna entaono ya khutbah kulluha tegese kabeh khutbah. Iku pi waktu during dalam waktu duhur kayan khutbah teh kudu tina waktu lil itba. Dalilna karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkeun ke Imam Bukhari. Dina syarat cenah wa baqiya min surutil khutbatain aya keneh syarat-syarat khutbah roro khutbah 2 homsatun aya 5 sesana. Wahia diantarana az-zukurah kudu lalaki cenanya. Khutbahna ulah awewe. Wa wuquhuma fi hittati abniyatin tibana ayeuna dua khutbah teh fi hittati abniyatin dina garis-garis ayeuna bangunan di batas-batas daerah gitunya ulah ayeuna mencalti daerah eta masjid desa potong misalnya ke kampung nu lain gitu pas ayeuna tempat ayeuna khutbahna si imam teh aya di kampung lain geus batas garis lemur itu. Wa piluhuma qabla salat dipidamelna khutbah teh samemeh salat Jumat beda jeung salat Idul Adha Idul Fitri nya. Eta mah sabalikna salat Jumat nya. Eta mah ayeuna salat heula kaituna khutbah. Ieu mah Jumat mah khutbah heula tuluy salat 2 rakaat. Wasimau mintis iwa salasina terus ka kupingku ayeuna jalmi golongan jalmi nu 39 cenanya diantarana. Faidatun dina sarah waroda fil khabari parantos kawari dina hadis annaman qara'a kibas salami minal Jumat sana jalma anu maca satos salamna minal Jumat dina salat Jumat satos salam itunya qabla yusnya rijlahu al-fatihah samemeh ngarobahkeun gitu ngaduakeun kana sampeanana apan lamun tawaruk tahiyat akhir teh calik teh suku non sampean dua teh jadi hiji gitu tah. Ayusnya mah diduakeun jadi 2 deui gitu asalna 2 jadi hiji jadi 2 deui jadi sila meureunna samemeh ngarobahkeun sampeanana jadi 2 deui Al-Fatihah maca surah Al-Fatihah wal Ikhlas surat Ikhlas wal Muawwadatain surat ayeuna Falak Binas sab'an 7 Fatihah 7 Ikhlas 7 Falak Binas 7 nya gupirallahu ma taqaddama min dami wa ma ta'akhir bakal dihampura dosa nu tos dipayun
wa matakhara dosa anu akhir nu bakal kapayunan mun ngadawamkeun eta wa minal wa utiya minal ajri bi anda diman amana billahi wa rasulihi sareng bakal dipasihan pahala sabing bilangan jalma nu iman ka Gusti Allah sareng Rasul. Masyaallah nya ieu pahala. Wa fi riwayatin Ibnu Sina bisqatil Fatihah sapali riwayat cek Ibnu Sina ngagugurkeun Fatihah teu jeung Fatihahna cenah. Wa nadzalika ba'da minasuilal jum'atil ukhra eta teh padamelan kitu teh ngajauhkeun tina kagurengan tepi ka Jumat anu sajian Jumat payun. Sumayaqulu tuluy eta jalma maca ya goniyu ya hamidu ya mubdiu ya mu'id ya rahimu ya wadud agnini bihalika an haramika bi ta'atika masyatika wa fadlika aman siwak arba marratin opat balikan tuluy maca eta satos palak dinas. Wa ruwiya anna man wadaba alaihi agnahullahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Cek sapalih riwayat jalma nu mayengkeun kana eta bacaan ya goniyu ya hamid agnahullahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib Allah bakal ngabeungharkeun ka eta jalma sareng ngarizkian min haitsu la yahtasib tina ayeuna nanti rezeki anu teu disangka-sangka. Ieu cenah nya yang beunghar mah ya goniyu ya hamid ya mubdiu ya mu'id ya rahim ya wadud agnini bihalalikan haramik. Itu cenah faidatun dina sarah keneh. Itu anil qutbi anil abdil wahab asyaroni nafanullahu bihi anna man wadaba ala qiraati hadainil baitain fi kulli yaumil jum'ah tawaffahu Allahu alal islam min ghairi syakkin. Wah cenah. Saur Imam Abdul Wahab Asyaroni jalma nu mayengkeun kana maca dua bait ieu dina setiap Jumat maka Allah bakal ngawafatkeun kana eta jalma alal Islam maot mawa Islam mawa iman min ghairi syakkin ditu tanpa dimangmangkeun deui wa huma ieu dua bait teh baharna bahar wafirnya lahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi ya tama lagu cabangna nya lagu asalna mah mufa'alatun fa'ulun mufa'alatun fa'ulun fahabli taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafirud dzambil azimi. Cenahnya ilahi lastulil firdausi ahla Gusti abdi teh sanes ahli surga firdaus sanes ahli surga firdaus walaku ala naril jahim ngan abdi teu kuat Gusti nandangan siksa neraka jahim wahabli pasian Gusti taubatan Gusti abdi sing bisa tobat waghfirun bi hampura dosa abdi fa innaka ghafirud dzambil adimi Gusti mah nu ngampura dosa adimi nu pohara banget dosana. Gitu cenah sabaraha balikan ieu dibacana yaqra itunya yuqraani hom samaratin ba'da salatil jumat dibaca 5 balikan sabada salat nu teh salat Jumat kumaha awewe di mah baca we sabaraha balikan oge ya arek ayeuna 5 arek 10 ayeuna 20 sampai 100 ge gitunya faslun ala jamul mayit Allah